Mau percaya ke orang dia mah. Kesurupan ku demung. Luar biasa sia. Hik lawan aing nu bener sia. Ulan, Lawan aing nu bener ku sia. lawan naon agan teh? Lawan aing. Gablek naon sierik ka sawarga teh. Oh, agan teh berarti teh hariwang ka abdi. Inggih. Hariwang abdi ka sawarga. Inggih. Nuhun agan hari hariwang atuh. Nya ieu mah supados agan regreg we. Gablek naon sia. Sakieu we teh abdi magan. Naon? Leles agan. Ari aka nanaonan. Jelema gede labuh belegu. Aing kudu ngampul. Ampul-ampulan cilik jelema gede. Manya nu ngampul nangan saurang. Dadalangna kokodna dua. Sia teh. Luar biasa si bapak aing teh ulah. Leles agan. Karasa. Kurang ajar Bima. Aing tim sukses. Tempo kieu goblok tim sukses kan. Tempona meruwani. Abina teuing sia teh. Ieu teh adi aing, ieu teh adi aing. Ya. Abina teuing. Awas, awas. Hudang genut. Ayo gede na we maneh teh Bima tahun elehan gitu. Ulah kitu akadunungan bae da leuleus. Hudang. Ampun aing da wala. Mun tita tadi atuh. Ampun teh. Aing adi aing disiksa di kukumaha. Aing naceuk cicingeun teh naon? Ngadoa euy. Percaya. Ira ngadoa. Tadi aing tahajud. Nya tahajud teh beurang. Udang. Di mana? Ampun aing wala. Ampun, awas ya cepot. Awas eueuh. Udang genut. Orang genut nawe tapi elehan gitu. Disebut leuleus cacak adina komo aing lanceugna. Leuwih ti adina lanceuk. Leuwih kuat. Pahlawan kaberangan. Ampun. Ampun saya bedel ku aing bedol sueng bibirna. Cenah. Bima bedol ku aing bibirna euy. Ampun, Bot. Ampun. Kurang ajar. Ngahina si teh nu leutik teh. Si dawalar teh rek ulin ka sawarga. Hayang nu pakarek api di ditu teh. Bina-bina teuing. Ampun wala. Tong bade ampun wala antep tuman. Ngahina wae ka nu leutik teh. Cageurkeun aing wala. Ulah cageurkeun euy. Naha? Ulah cageurkeun awat. Omat ulah cageurkeun sia. Cageurkeun aing nu ripuh goblok. Aya kasieun mah teh. Cageurkeun aing wala. Nya atuh aya agan palaeda mah ulah euy. Ulah cinyah ka aing wala. Sia teh nyah ka Bima teh nyah ka aing. Cageurkeun aing wala. Laras agan teh palaeda mang. Nggih. Nya atuh ai palaeda ulah umat teh ulah urusanna kacuna manjang geuleuh euy. Nya atuh ari agan palaeda mang mah. Damang agan. Alah nyir alah. Doh. Power ya. Percaya aing ka sia wala. Lan Percaya aing ka sia. pun adi eta teh. Nyaho aing ge. Eta teh pun adi tegas. Nyaho. Eta teh ilmu teh abdi. Wadul. Baik tuluykeun namun sia ka sawarga ngan aing ulah dibabawa. Moal agan ieu mah abdi we ieu mah. Bener. Sumohun. Aing rek balik. Ulan Aing rek balik. sae mangga atuh agan. Ampun agan ampun. Lamun eueuh sia da wala sia pot dijejek ku aing. Aing sieun ku sia. Pun ade. Nyaho goblok. Aing rek balik. Cageurkeun anak aing ku sia. Sok. Doh, aing geus eueuh. Bener teuing. Adi aing ge teh.
dawala Doh. percaya aing ka sia dawala jik mun maneh rek ka Indramayu rek ka Sawarga didoakeun ku aing dawala aing rek mantau Doh. cageurkeun anak kucing anak aing belagong anak kucing teh meuni sia teh Tak ku aya we si Akang. udang berotot teh sia mah kitu deui urang teh goblok atuh lu Gatot Kaca jadi leuleus ye udang Sebutkeun Bandung. awas si cepot awas kunaon agan aing leuleus dahar heula tuh dawala naon sakali we dawala sakali naon heuh sarua aing hayang kalem kudunungan Yang kepake. hayang kapake kudunungan maksudna ieu mah sakali we dawala heuh naon Gatot Kaca cageurkeun ku maneh tapi aing nu ngomongna Eta nu pepetana Akang. supaya Gatot Kaca ka aing ngahargaan ngajen mau ngasok tadi bener esok dia kepake teh bener atuh dawala sakali we dawala sakali we dawala Maksa deh. mau ngatu dawala please please tuh dawala dicium dawala mau ngatu dawala sakali we dawala sakali please dawala aku memohon kepadamu dawala sakali we mau ngatu dawala dawala kan baik urang hutang dari 3.000 ka maneh sok atuh bener wala iya beres wala utang deui digaplok sok aing Tahan. sok utang Tahan, cing kuat. Tahan. seutik mana seutik tuh sareme helah sok atuh udang Gatot Kaca awas ya maneh hayang nyaho ieu ilmu teh ti aing wadul aduh nyebut wadul ka aing Percayaeun. ieu teh cacak adina komo aing lanceukna Atuh. Adina. jik lamun bener-bener aing cageurkeun bener mana hayang cager Gatot Kaca hayang cager Gatot Kaca iya cager Gatot Kaca Gatot Kaca cager tong lila teuing Noel ka Adina. Gatot Kaca cager Gatot Kaca cager wis luar biasa eta ilmu atuh ari ilmu kitu Dah. si jurig cirik aing nyageurkeun teh mina-mina teuing percaya eta ilmu aing ih kayak nyawa si leuleus gede aing hah leuleus deui aing hayang aduh Nah, mikir lah. kela mikir heula seutik ih aing leuleus deui bener mana yang leles iya Gatot Kaca leles Cepat gitu Noel gitu. Gatot Kaca nanti leles hai ngerti atuh leles waduh eta ilmu aing atuh si juri goblok si tepan aing nu leleskeun lage ai ilmu kitu goblok si teh Aduh. mana karep atuh eta ilmu karasa Gatot Kaca ampun percaya kaula pot hah percaya kaula pot bukannya dari tadi atuh gimana sih lo heeh cageurkeun deui kaula pot tenang ku aing bakal cageurkeun Tuh. ku sia cageurkeun nya cageurkeun aing pot tenang ku aing maneh bakal dicageurkeun buru kaula teu kuat teuleus Gatot Kaca cager Nataya leret atuh ulah naon kumaha maneh ditinggalkeun tuh rek init we ieu kumaha urusanana ieu can kelar
Heuh cager kan kumaha teu becus goblok teh. Si teh kumaha gara-gara aing teh kumaha teh? Cagerkeun aing cagerkeun. Agan pala cager. Sok atuh kajauhan ge bisa. Bisa teh kajauhan? Bisa. Ya make remote. Make remote. Cager, Gatot Kaca. Gatot Kaca. Buru dong tuh. Gatot Kaca, cager. Woish. Luar biasa. Nyagakeun semah kanyupan cinengan Maha Guru. Dah. Naon itu agan teh? Agan naon? Aku kaula murid salira Maha Guru. Anjir. Naon agan teh? Kaula kataji ku ilmu leuleus nu bieu. Oh. Dari tadi dong. Jadi agan kapita ku ilmu nu leuleus nu bieu. Inggih. Laras kapita. Inggih. Palai ilmu eta. Paula hoyong. Bener. Iya. Mangga ku abdi bakal dipasrahkeun ka agan. Woish. Dah, beres. Leres teh Maha Guru. Bener mau dikoretkeun ku abdi mah. Wah, nuhun Maha Guru, nuhun, nuhun. Ilmu naon namina? Ke heula. Maksana Mikir heula. ilmu na luar biasa salira. Agan palai ilmu nu bieu. Iya. Sok ku abdi bade diwiridkeun ka agan ayeuna. Leres teh Maha Guru teh. Laras bisi teu percaya cobian ka abdi. Leres. Nya, Ilmu naon? ieu teh ilmu teh gampang-gampang susah. Gampang na teh agan teh kudu tiasa apal dina waktu sakilat. Sabab ieu ilmu teh aya jang jawokanana, aya kalimahna. Lamun agan tiasa langsung kalimahna, bakal langsung bisa ieu ngeleleuskeun batur. Kitu Maha Guru. Nya, Walah. Paula boga aji sabta pangrungu. Paula gampang apa? kitu. Iya. Cik kumaha kalimahna? Laras agan teh Iya. Dicobaan ka saha? ka abdi cobianana nya. Iya beres. Tuh. Tinggal, tapi kudu apa sakalinya? Iya. Kieu, ngareng pula 3 kali. Nah, tarik nafas. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Silakan. Wir yang dog jang dog jang wir yang dog jang jang cuman ini kencarkeun leuleus sakitu Enteng eta. sakitu sok cobian ka abdi. Waduh. Paula langsung apa Maha Guru? Cik sok. Iya beres. Tarik nafas kade. Hmm. Iya, lepas. Oh. Tarik lagi. Lepas lagi. Oh. Sekali lagi. Lepas. Oh. Lanjut. Wir yang dog jang wir yang dog jang cuman ini kencarkeun leuleus. Aduh edan. Salah bener ya mah. Luar biasa. Hebat. Ilmu nuhun Maha Guru. Jempe akang atuh. Anjir kaituna kumaha aing. Aduh agan leuleus agan. Hebat Maha Guru. Ilmu naon ieu teh? Ilmu wir yang wir. Walah luar biasa Maha Guru. Cagerkeun agan. Nyagerkeun aku kumaha? Wir yang wir deui. Ya beres. Lepas, tarik. Lepas. Sekali lagi. Lepas lagi. Lanjut. Wir yang dog jang wir yang dog jang cuman ini kencarkeun cager. Aduh hebat Maha Guru. Kesangka nuhun Maha Guru. Paula boga aji wir yang wir. Hebat Maha Guru. Anjir yang siri aing. Ade kapangi. Kira ieu teh Maha Guru teh sisirian wae ti kumaha? Saenaon eta abdi mah Bunga. agan boga aji eta. Loh, kepercaya. Leres abdi mah sisirian teh eta agan hebat.
tiasa langsung apa da abdi melila teh kan. Oh, teu percaya. Ye, teu percaya sok sekali deui atuh. Iya beres. Tarik, lepas. Oh. Tarik, lepas. Oh. Tarik lagi. Lepas. Oh. Silakan. Wir yang dog jak wir yang dog jak cuman ini kejar lulus aduh edan Wah, hebat. lamun Kangjeng Rama ningalieun kaula boga aji wir yang buat tereueus. Aduh anjir kumaha ka ituna aing. Cagerkeun deui agan. Wir yang deui. Teu kedah. Datos 3 kali. 3 kali mah tiasa langsung cager begitu. Kayak upami bade ngange deui tah mimitina kakarang awitan ngange eta deui wir yang deui. Kitu nya. Ayeuna mah cager kitu. Luar biasa Maha Guru. Nuhun Maha Guru. Kaula ngarasa reueus kalau boga aji wir yang. Nya agan cagerkeun deui agan. Nyebat gua cager gitu. Ya beres. Hebat salira Maha Guru. Dah itu atuh. Is. Naon kan? Nah ada kaula macan nyebut cager. Aduh paingan leles deui agan. Aduh anjir bener kepangi aing. Eta da hati-hati akang. Aduh. Jorok. Cager gitu agan. Cager. Gitu atuh. Waduh Maha Guru nuhun Maha Guru. Wawadi ieu Maha Guru kasaliranya. Naon teh? Eta ilmu ulah dipake sembarangan. Ulah dipake ka jelema biasa. Lamun aya nu berat musuh, anu berat kakara diangenya. Iya. Kaula ge ngartos upami aya nu berat-berat teuing kakara diange eta ilmu pamungkas kaula. Ilmu wir yang wir. Nya jing, anu kira mulih we agannya. Nya. Da kaula teu ngabantu artos. Engke ditransfer lah. Nya. Ditransfer we. Nya. Iya, nuhun Bapak Guru. Barios Bapak Guru. Bagja kaula Pandawa beuki kuat. Pandawa beuki hebat. Sabab kaula boga aji wir yang wir. Lebok. Alah, biasana rakyat ditipu ku pejabat, anak pejabat ditipu ku aing. Alah, hayang daya musuhnya ka negara Amarta. Kumaha tah? Lamun aya musuh aing moal milu perang moal. Rek lalajo we aing. Batet kaca yo wir yang wir. Aing mah lalajona gerek meuli kopi, meuli suuk aing mah. Kuaci. Wah, kuaci. Hah. Lain ngadoakeun lamun aya musuh. Kabayang akang. Kabayang ngajut gajah aja jong rengkenek gitu. Wir yang. Aduh. Sampai ketemu. Alah. Raden Gatotkaca kawas murang kalih kayanana. Ditipu meleg-meleg lagi nggak majarkeun tehnya ieu Raden Gatotkaca boga ilmu wir yang wir. Kasarius di sawarga Maniloka. Sawarga Maniloka ingeung kayanana bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir mae sagandrung. Kawasan di muka ngagolak para widadari pating jarit para dewa pating karocea. Karena ditinggali dina kaca trenggana kuyang otipati jagat nata raja Triloka sing horeng anu bakal lebet ka sawarga teh nyaeta Dawala atuh ya otipati jagat nata raja Triloka ngutus yang narada oge sedanten ulah dia bala tamtama dorantaka para dewa pikeun ngahadang ieu Dawala supaya tuluy mebet ka sawarga Maniloka. Allah hei para dewa wayahna urang kaluar lawang selamat tangkap hadang si Dawala ulah nepi ka asup ka sawarga Maniloka.
Hingga. Campelak sidawala make jeung asup ka sawarga. Siapa benar? Batara Indra saking Tenjomaya. Iya. Rek bela ulah kapalang, bela lamun gerama, lamun geresana tehera. Campelak sidawala makering asup ka sawarga Maniloka. Tempat suci. Benang dicarek syukur teu benang dicarek digebruskeun ku aing kana kawasan teu di muka. Awas ya. Siapa menal? Batara Brahma saking Duksi negeri. Iya. Dewa sana. Hingga. Seni musikanya si suka hari-hari kami kering alang ajak berdua. Yep. Aing Dewa sana. Sidawala wani-wani asup ka sawarga dituruk ku aing. Dewa sana aing. Campelak kasedan bangsat. Siapa menang? Batara Bayu saking Panglawu Dewa Angin. Hingga. Makhluk mataku mawasa ukur nipo kakahaya pangenan kasabaran sabar bari degia Benang dicarek disapu ku aing ku angin barat kaliwawang. Aing Dewa Angin aing. Dewa Bayu aing. Awas ya. Alah, hei para dewa, hingga. Gas kumpul. Mangga urang sasarangan majangkeun seni kagungan. Tuh geuning tingali sidawala geus ngurunyung ka dieu. Ai. Rentang sidawala nanaonan ieu mangkeluk teh. Make jeung wani-wani rek asup ka sawarga Maniloka kasih urang ajar. Nimulkeun bencana di sawarga Maniloka. Euy, Tingali dewa nu karegreg kitu. dawala. Aing mah keueung dawala. Cicing kumakuring cicing mah hayu we tuturkeun. Kumaha sia we aing nuturkeun maneh dawala. Wilujeng tepang para dewa. Balik siap, balik. Teu nyaho aing dewa sana. Hai dewa nanaon tergeus kitu teh. Garalak dewa. Bagea dawala. Nuhun atuh kulan. Naon anjeun ka dieu? Heula. Tong dicacana abdi mah dewa. Upami bade digebruskeun kana kawacan dari muka maupun adi we. Aya nu leuwih jago kitu we sieun. Ongko boga murid wir yang wir. Wah, uluk si teh. Teu beja era uluk si teh. Eueuh teh sia nu nyaho ieu rahasia. Awas mun beja-beja. Moal. sing bisa ngoreksi diri
kadusaku berbudi tunggu tipu hati-hati sangkan boga agen diri di Banjaran dunungan seera Sunda di Banjaran seera Sunda di Baros seera Kumpeni di Baros mah Kumpeni perjuangan nu baheula perjuangan nu baheula tong penang dijajah deui geuninganna dijajah-jajah deui Jawa Tengah Jawa Wetan batasna kali-kali serayu ngiring abingah salamatan mukia mulus rahayu mukia mulus rahayu tadi bener kenalan pikir ngai kasa dari tadi duki kenalan di pasisir Ngobalayur di alat Gunung Ngaliwat pikir abdi kerata kimur sok asa kasuat-suat geuninganna sok asa kasuat-suat agam eta handelema di agan ari kaliki mah dikali deui agan eta handelema anak-anak handap ku anak nyeri pikiran
ningali ingkang samya sampun prapta kagetna kagiri-giri para dewa kaget ku kasumpingan ieu dawala anu kayaanana teuneng ludeung nirahangan diga alah dawala nah maneh teh teu apal yang asup ka sawarga teh aya tata kramana hiji jalma anu geus biksu-biksu ari jalma anu geus biksu-biksu teh nyaeta jalma anu geus bisa ngajalankeun rel kamanusaanana kaduana jalma anu bisa asup ka sawarga teh nyaeta teu bisa make raga badag tapi kudu make raga lemes katiluna anu menang onangan ti dewa lamun ngarumpak kana eta pakem asup ka sawarga nimulkeun bencana di sawarga kawa candra di muka ngagolak kayaanana sawarga ingeung para widadari pating jererit para dewa pating karoceak dawala sabab maneh rek asup ka sawarga maniloka ukituna wayana anjeun ayeuna kudu mulang deui ka Marcapada sabab anjeun teu aya izin ti para dewa nimulkeun bencana di sawarga gitu dawala wayahna balik deui dawala balik sabalik balik hayang diduruk aing aing dewa seuneu dewa Brahma aing hayang disapu ku aing dewa Bayu edan geuleuh teh dewa Brahma aing teh popolotot teh goblok teh hayang ngatepel aing wayahna balik deui dawala sae jisim abdi bade mulang deui ka Marcapada nanging aya syaratna naon syaratna syaratna jisim abdi hoyong penak sareng Otipati Jagatnata Raja Triloka uluh si edan syah campelak makanya yang pangijeng yang Otipati Jagatnata Raja Triloka ha ngaku naon sajelema penting sateh keke Brahma sagedeung Brahma jadi anjeun teh palai hoyong palai penak jeung yang Otipati Jagatnata leres naon maksudna aya taroskeun aya tanyakeun leres ye kaula Resi Narada kebayaning dewa wakil langsung ti yang Otipati Jagatnata Raja Triloka lamun aya perlu bisa ka kaula oh tiasa kasalira bisa nya nuhun atuh aya tiasa mah jadi sim kuring teu kedah penak sareng Otipati teu kudu jeung kaula we oh ieu teh wakilna mun euy naon anu ditanyakeun ku anjeun dawala ngan hiji abdi mun ditaroskeun ku abdi mah naon dopi Otipati Jagatnata raja naon Raja Triloka Triloka nya ari tri teh tilu dopi loka teh alam janten ngarajaan tilu alam nya alam naon wae hiji alam Mayapada alam sawarga kadua alam Madyapada alam kajinan katilu alam Marcapada anu dicicingan ku maneh dawala oh jadi alam Marcapada teh aya di bawah pimpinan Otipati nya atau meureun baheula teh jisim abdi rakyat dunya teh ngiring milih Otipati jadi Raja Triloka bener jadi kasimpulanana anjeun di para dewa teh wakil masyarakat dunya leres bener sakali deui leres para dewa di dieu teh wakil masyarakat dunya bener tah jisim abdi bade naroskeun
dupi anu ngawakilkeun sareng wakil luhur mana derajatna maksudna anu ngawakilkeun sareng wakil luhur mana derajatna wakil jeung anu ngawakilkeun nya luhur anu ngawakilkeun dupi anu ngawakilkeun rakyat berarti aing pangluhurna lain sia Ya. si eta anjir goblok berarti aing pangluhurna pantes ayeuna sidawala salaku rakyat nyaeta departemen anu pangluhurna rek nanyakeun laporan pertanggungan jawab anin salaku para dewa salaku wakil rakyat gadag naon wae sadina mangsa demi kapentingan negara jeung bangsa gawe naon anjeun dina kapentingan negara jeung bangsa teh dideuleuh-deuleuh ku aing salaku wakil rakyat teh ngagawe ngan saukur molor dina rapat ngan saukur molor ameng ke luar negeri bulak-balik abong disebut wakil kabeh diwakilan ku maneh beungharna mobilna sagala rupana diwakilan ku maneh ai rakyat ge curug tuluy goblok Dah. mana buktina demi negara demi bangsa teh mana wakil rakyat teh buktikeun ku anjeun lolobana ku aing ditempo-tempo dina rapat ngan saukur molor beh dituna kadang-kadang dina berita bongan ditemongkeun naon buktina dina berita kadang-kadang dina rapat siang adona lajo film BF kitu patut saya dijawab ku wakil rakyat teh ya rakyat mah teu butuh nu kararitu rakyat teh teu butuh janji rakyat mah nu penting rakyat mah beuteng seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta rakyat mah ulah loba omong aja teh kulantaran di luhur ngececeremet kehadapan ngececeremet tempo ku anjeun heh wakil rakyat naon tingali kahanap tingali contona ku sabab di luhur geus jadi di bangsat contona dihanap naon kadang-kadang beas raskin kita nepi ke masyarakat wawarehan beas raskin teh wawarehan kadulur-dulurna we nepina teh balsem ayeuna balsem bantuan langsung maknya nu gablek motor kabagean maknya nu boga harta kekayaan loba kabagean ngadak-ngadak baheula mah rakyat teh mumul disebut fakir miskin tapi ayeuna ngadak-ngadak daftar jadi fakir miskin mana buktina rakyat teh dikamanakeun di negara hah bener dawala bener karasa ku aing ya dina ieu aing mah rek protes ya ka dewa wakil rakyat naon dina beas raskin ya bener rakyat teh kudu sehat bener rakyat teh kudu pinter bener rakyat kudu sehat bener tah naha atuh rakyat hayang sehat rakyat kudu sehat naha maneh merek beas raskin pinuh ku keusik jeung bau jeung naon ya kalabok beas raskin lain 4 sehat 5 sempurna tapi 4 sehat 5 ka rumah sakit nu pulen bere ka rakyat teh nu ngeunah bere ka rakyat teh supaya naon supaya walatra kabeh adil teh ke sararea anjeun ulah senang-senang di atas penderitaan orang lain ulah sakali-kali anjeun salaku pamimpin hayang diistimewakeun ku rakyat tapi anjeun kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna eta cing inget ieu nagara lain menang pamere ti kaum penjajah ieu nagara lain menang hadiah ti kaum penjajah tapi ieu nagara menang hese capek susah payah pahit ketir lara jeung balangsak ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur topati jiwa raga he nyawa nu heh nyawa nu dipalar kasalamatan jeung kemerdekaan bangsa tuh tingali cirina tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutungul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sadayana pikeun pejuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji eta kulan leres mana buktina demi rakyat teh Mana? Aya demi rakyat teh buktina. Geningan mereka rakyat teh sesa seubeuh sia. Sesa benpet sia.
mereka rakyat teh ulah waka suka seuri anjeun salaku pamimpin dina mangsa rakyat masih kena aya nu kalaparan ulah waka suka seuri anjeun salaku pamimpin dina mangsa rakyat masih kena aya nu hees di kolong jabatan istimewakeun rakyat ku anjeun sabab anjeun dipilih ku rakyat digaji ku rakyat digedekeun ku rakyat anjeun mah paling lila 2 periode kitu ge lamun kapake tapi rakyat sapanjang nagara ngadeg rakyat tetep aya moal aya disebut pengsiunan rakyat nah lamun rakyat maneh rek mimpin cucungu kitu wah para kangarulang ye sidawala ye lain rek ieu sidawala rek kalunturkeun di pawajeng kamana Pradewa wah paehan wah kurang ajar sidawala cuman takanya celeh Pradewa hei Pradewa sidawala kepruskeun kana kawasan teu dibuka apal ka aing dawala saha aing Dewa Indra maneh lamun gegebet teu asup ka sawarga digebruskeun kana kawasan teu dibuka kawasan di mukana ku aing dibedahkeun dipelakan mujair ku aing goblok sia campelak kawasan di muka dipelakan mujair wah teu gelo mah sia nyaho ka aing iya dewa iya yang nonyok ka ieu Kolotot wae yo. saha aing Dewa Brahma dewa seuneu aing diduruk saku seuneu tenang dewa dewa seuneu aing mawa antina naon Blanwir disemprot saku Blanwir goblok si edan aing disebut ku Blanwir goblok sia nyaho ka aing saha aing Dewa Bayu Dewa Angin aing sapu angin tenang dawala Dewa Angin bagian aing mawa antina nyata tolak angin lamun teu mati ku tolak angin ku duit receh dikerok si ku aing setan sia aing ge dewa goblok iya dawala ku sabab maneh geus nyabeuli hate aing ayeuna dewa anu sakitu ngajajarna sok kumaneh lawan sugan tere ku aka goblok da aing teu wani si teh dewa maju kabeh hanyaho gitu atuh modar ku aing saing Dewa Brahma maju rok aing nyaho wait kuat sia maju wes iya menuju udang sia wes ulah hiji-hiji kabeh datangkeun hanya aing iri lusi lan paingan iri hartina gunung lusi cacing paingan teu saka sarabuk samerang nyamuk sidawala luar biasa loba para dewa anu paburantak aing Dewa Bayu Dewa Angin aing wayahna dawala disapu ku angin si aing langsung ieu ieu Dewa Bayu ngawatek ajianana kunyam-kunyam lameina ngaluarkeun angin barat taliwawang tina pananganna cinana kumamrat madugia malaras cinana kumamrat madugia malaras ngawatek aji kang linuwi malam temeraping api
nepi sacuring metu sakecaping nyata sulintang damar keanginan ngadak-ngadak tina padangan Batara Bayu keluar angin barat taliwawang ageuna ya angin luar biasa Dola anjir angin bergede dola haling dola kabur ay haling angin anu sakitu ageungna nyeor seueur tangkal kai anu bararadag karaput ku ieu angin nanging ieu dawala kayanana estuning tenang-tenang wae temunur salengkah oge tina kuda-kudana ieu dawala Dula cicing angin anu sakitu ageungna nyeor ka ieu dawala kinten-kinten 5 meter deui angin ditunjuk ku dawala ngadak-ngadak eureun kayana hei angin anjeun utusan pangeran kaula utusan pangeran mundur Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Robi bawa si dawala kasurupan kucing. Hanyir. Eta angin sakitu tarikna sakitu tanggal kain gerede ge ka bawah. Nyeor eta angin 5 meter deui ditunjuk ku si dawala. Red. Hei angin. Maneh utusan pangeran. Aing utusan nu boga hajat. Munur angin nepi ka munur deui eta angin atret aduh hebat dawala anjir aya mu maneh para dewa bubar katawuran ku kasaktianna ieu dawala atau ya Raja Triloka yang otipati Jagatnata Raja Triloka lomong surti keraton Bale Marjukona nyaeta kaluareun lawang selamat angkep rewas ningali ieu kayaan para dewa anu paburantak ku ieu dawala datan nirata ngademang datan nirata ngademang Yewuh manggulingan rana denera nanaonan si dawala teh ngadon ngamuk di sawarga Maniloka da yakin kaula teh si dawala teh aya nu nitah ye moal teh ku bapakna dititah teh ieu teh nanaonan ari Kakang Semar itu ongko dibuni-buni ongko disumput-sumput tapi nah iya makajing nyen petak kawas kieu ari hayang sawarga mah atuh hayang balik deui ulah nitah bebenyit da kaula ge moal dikoretkeun Kakang Semar nanaonan ieu teh Kakang Semar teh kagok borontok kapalang belang kumargi Kakang Semar anu ngawitanana dibongkar ku kaula saha anjeun hei Kakang Semar kaula rek lumungsur ka dunya rek nepungan Kakang Semar rek dibuka ku aing saha Semar sabenerna alah euy aduh naon ulah pati-pati kabur wah, maju euy. Balik ke mana ongkos udah enggak. Lain urusan ongkos belagu.
naon takut jigana ieu Otipati teh kaburna teh ka bapa wah maka mana moal ka mana deui marukana kuring dititah ku bapa meureun tuluy tah kabeneran lamun Otipati katen bapa sakalian ku aing dihijikeun si Otipati jeung si Semar aduh naon goblok bisa ngomong teh pamali pamali ka kolot susah sisi kumaha aing ngedelekeun ku si lain cepot dah buah-buah si Dawala kasurupan ku kuda rengong nah jadi kieu si Dawala dulu udah Kang Atang tuturkeun aing dihijikeun si Semar jeung si Otipati tuturkeun hayo si Dawala kunaon bawa gelo nya duka tuh akang eta wani ka bapa nyebut si Bo. alah ulah naon si atuh teka catur di jalana ya Dawala sareng Astra jeung parantos dumugi deui ka Amarta nanging aya kajadian di Amarta sing horeng Amarta teh kiwari bade diserang nyata ti nagara Jamul Dwipa Bima parantos masihan alasan ka ieu patih wireh sadayana uleman parantos didugikeun nyaeta kanggo hajar samrat nanging ieu patih keukeuh peuteukeun asa dihina ieu patih kumargi daya onangan atuh antukna duka dua belah pihak sami sapuknya tapikeun pitotama kayanana heuy hadieu aing merupa-rupa teh ada Amarta jeung diserang deui udah wayana urang bagi-bagi pancen na mah bagi-bagi pancen kumaha kuring rek ngahijikeun Otipati jeung si Semar ieu da ulah situ susah sisi wae teh kumaha si teh duraka teh kumaha kuring ya kumaha kuring ayeuna aka wayahna bantuan Panawa keur diserang ku nagara Jamul Dwipa pedah itu rajana teu ngeunah teu dionang dina Hajar Samrat wayahna bantuan Panawa uing rek ngahijikeun si Semar jeung Otipati ulah istighfar ulah papi ka aya tunggal leuwihan ulah bawa si Dawala kasurupan ku permen karet wayahna bantuan nya sok atuh Dawala ka Dawala di dieu yang itu kebenaran teuing aing keur maing dari putamah ayeuna Panawa anu nyerang nagara Amarta aya nu nyerang meureun aya mah Amarta teh boga musuh deui nya katuru katutu aing hirup tah aing teh aya musuh teh sedih aya atau aya dah atona kumaha aya sedihna aing ripuh atona inget aing boga murid iya moal milu perang rek lalajo aing mah beres wir-wir yang wirnya anjir wah juragan anu moal anjir aing lalajo anjir Arya Bratasena sareng patih ti nagara Jamul Manglid nyaeta Jamul Dwipa kakasih patih kana kasekti parantos paduharepan nyaeta pikeun ngayunan Yuda mangwaspada nirakaton mangwaspada nirakaton pada tumarangan ampudenira
beja kasia kana kasakti waing onangan kabeh geus dibagikeun jigana onangan keur ka raja sia tenepi lain salah aing Bima dengekeun ku ajeun ieu kajadian geus teu bisa diponah deui teu bisa meta ngapura sabab raja kaula geus kaburu nyeri hate wayahna teu dionang ku anjeun wayahna dagara anjeun kudu taluk ka negara aing basat Aduh. main Nabi mah teh paehan ku aing eta tukang wah anjing anjir gede nih euy sugan teh Bima teh leutik walah manusia gede kieu eta si Bima anjir sagede kumaha wadukna ieu jelema nya heuh aing ngising burusut sa RT karungkup ku waduk oh gede-gede teuing jelema ieu Alah, agan. Sama kape hatur. Bot, geus balik sia ti sawarga. Parantos agan. Salamet. Salamet. Nuhun bot, malah siwala. Atuh maritis agan. Anyir. Aya jelema mun jiga cikur. Jika cikur ka aing. Agan. Ish, aya maha guru kuning di. Ish, Isin agan. Maha guru isin. Dipayun atuh calik maha guru. Sawiya cekap di agan cekap. Isin kaula. Sawiya cekap agan cekap. Monya salira kapengkeran ku kaula. Sawiya cekap. Punten ya punten. Teu naon. Apa kene ilmu agan? Ma, Ilmu apa kene? apal atuh. Wir yang wir teh tenang. Buat ngomongkeun aing teh si goblok. Kan ciri dulak delek aing. Kurang ajar sia ku aing itu nu jiga cikur ku aing dibedaya ku aing sia. Bima, sok ayeuna mah tangtukeun saha nu umul. Nagara anjeun tah nagara kula. Bang pati pada pati hutang wirang deuk bae wirang. Dipun puta pun pati sakoy. Maju sia. Gan. Taun. Kumaha mah guru? Sawiya teh mah ku abdi we. Agan milarian anu sanes. Naon maksudna? Eta mah ku abdi. Sawiyo mah guru mah calik we. Calik. Eta mah ku abdi. Saya teh mangga. Kade ulah hilap agan ilmu. Apalah tuh. Wir yang eta tenang. Buat ngomongan aing teh jaji. Hei, kadieu kafir. Naon si goblok aing teh? Kadi saya Yahudi. Naon si teh? Urang ajar sia. Geuleuh aing ka jelema model kieu teh. Jelema tara salat. Goblok papake ge kakara si teh aing teh. Si tarjumahan. Terjemahan naon si teh nyaho teh mana aing terjemahan? Geuning eueuh di masjid aing. Masjid sia di mana? Mah aing mah teu nyaho. Nah, terjemahan teh di masjid aing si teh. Da aing lega masjidna. Ya kumaha lega teh? 2-2. Eta mah musyola atuh si teh. Ya, maneh ulah gelut jeung sasaha. Lamun maneh gelut jeung batur, berarti maneh geus mengkhianati percintaan urang duaan. Wah, beres. Hah? Awas ya. Gelut jeung batur bagian nana. Teluh wae. Teu kabita ku gelut, kabita ku wir yang wir. Aing mah hayang lalajo. Modar ku aing sia Gatot Kaca. Nu kieu mah moal make aja wir yang wir nu kieu. Enteng nu kieu mah. Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang sia Gatot Kaca modar ku aing. Maju aing nyaho. Awas ya hiap. Anjir teuas jelema yeuh. Dijieun tina naon ieu jelema das teuing. What? Allahu Akbar.
Subhanallah. Aduh. Anyir. Gelo eta suku mereto ke canggih itu. Kurang aja sia. Woi. Woi, apalah. Iya. Lamun teu salah mane Bagong ya. Sia ngahina ka urang. Ngahina sia ka urang. Da urang lain Bagong. Da urang mah Cau Amon. Aduh meni tiis. Modar ku aing gatot kaca maju. What the question? Alah anjing. Si Dora kanuntut. Si eueuh rasasan. Aing ge kudu bapak can pernah ditengah jika kitu. Paling leutik aing ditengah ku halu. Kurang aja sih. What the Modar sia. Woi sampai. Montong ditongeng-tongeng aing mah tara biasa. Men nu biasa bisi boga penyakit aid gai. Modar sia. Ampun otot aja, ampun alala motor ditongeng alala. Woi. Babat ku aing ku gada sia. Ang pati pada pati utang wirang di babat dening gadaku perlu kita sari. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Dari mata turun ke hati. Ayah si Bima. Maneh Bima geus pindah profesinya. Pindah profesi kumaha sia? Eta sia jadi petaninya. Petani naon? Ning eta mah mawa waluh. Lain waluh gada itu. Oh, gado. Iya dia. What dia? What? Modal siapa ini? Tahu siapa itu aing? Babat gua isya. Babat gua isya.
Bima. Mawa naon akang? Aing mah juragan Bima Wagada aing mau bandring. Waduh. Bandring. Nah, aya buta meledak gua aing dah. Kumaha Ulah dikit gunakeun tah. anak? Iya. Mau tepejat ku aing na bapatokna nya ho. Heeh. Dagorkeun ku aing itu. Aduh kade atuh. Ka mana leungit? Kamana? Alah, nama tak aing jadi pol sebelah. Ieu ning meuli jadi. Alah. Dagor ku aing itu teh. Ada? Saruneuk teu euy. Saha? Ning jadi ponok. Melit. Meulit ning. Aya buta mah ku aing wah mau asa-asa. Dipukulin sama saya. Iya dong. Ya, Harus. Kan saya berjuang. beres. Iya. Yuk. Kalau itu tidak pukul nanti gua yang kena pukul. Iya dong. Aku. Mana nyeri teuing. Nyeri hati ditamelarkeun. Moal bisa dikubaran. Aduh alah ieu tega teuing. Nyeri moal beunang dikubaran. Aja tutumpuran pae kitu panasaran. Pengora keneh bebengkurang can batian. Ku aing serahkeun aing mah rek kawin deui. Aduh, ye jelema beungeut namun jiga receh. Bro kitu menyebut receh ka aing. Urang ngajar ku aing sa di podaran ayeuna maneh hutang pati bayar pati hutang urang bayar urang bakal di podaran kurang ayeuna. Masih we. Gerat samat inung-anung bapak anu ngayuga, gerat tegrakeun kategaan pae awak maneh ayeuna duah. Sok lah. Modar ku aing sok. Iap. Iap. Iya. Ende teu beunang. Karasa. Iya. Ende teu beunang deui. Karasa. Iya. Bola anjing beunang alah. Alah iya. Bola anjing. Iya. Bola. Iya. Teu mungkin. Alah. Kokotna hirup kene leuy utek-utekan. Alah, dagor ku aing ieu. Alah. Ayo teu beunang. Goblok rek modar ge ngahina keneh ka aing. Alah. Ayo teu beunang deui. Doli goblok masih ae. Boyong katipu. Paduli teuing da teu nyeri hate. Mang, naon? Uing rek maot. Jadi goblok itu. Adieu. Heh? Adieu. Mau ngasih deungeu? Moal. Uing rek maot. Anjing buru-buru gitu diheula ka akhirat. Lamun di akhirat senang buru-buru SMS ka aing dieu. Adieu mang. Naon? Pedieu uing rek amanat. Amanat. Oh rek amanat? Iya. Iya. Tadi dinya. Iya. Teu nyebak irung atuh si teh. Uing rek maot. Heunjik. Jika tuh. Lamun uing maot bejakeun ka kabogoh uing aa maot gitunya. Ku aing ge dibejakeun ka pamajikan kabogoh. Pamajikan uing. Saha pamajikan maneh teh? Pamajikan uing. Agnes Monica. Agnes Monica mana sih teh? Eta artis. Eta pamajikan maneh?
nya mun aya Agnes Agnes bejakeun aa maot kitunya. Oh gini bejakeun ku dewek. Nya tuh ayeuna maot teh nya. Aku masih gawe atuh. Mau ngomong ayeuna we mumpung nyase. Siapa terek maut mah? Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, Asati Allah mulang deui ka Allah. Deudeuh jang. nya Cacak buta bade maot nyebatkeun la ilaha illallah Allahu akbar. Urang mah manusia biheung teuing. Tanyakeun ka ustad, tanyakeun ka ulama. Lamun bade maot nyebatkeun la ilaha illallah Allahu akbar sebut lagi mati fisabilillah mati syahid. Jor ka itu. Tapi pamajikanna gelis ya euy. gelis. Agnes Monica Artis. Ayeuna mah Rana we nya. Rana. Nah dikawin ku aing. Ulah. Si goblok. Sungan teh geus paeh. Nyawana karek tepi kainnya mereka ka Cikamurang. Heeh. Raden Arjuna ngapantosan ieu sedanten ulah dia peladam tama anu ngamu. Ieu ge. Wah. Ngaran maneh saha? Hah? Ngaran kaula Arjuna. Hah? Arjuna. Oh, Arjaun. Tung dibulak-balik ngaran kaula Arjuna kurang ajar. Modar sia Jun ku aing. Hutang pati pada pati, hutang udang pada udang maju. Dia, woi, sia. Usek ya. Aduh. Dia. Modar ku aing. Aduh lesutkeun denawa eueuh ku aing sia. Dibalangkeun ku aing bangsat. Hutang pati pada pati, hutang udang pada udang. Oh, woi. Aduh, Paman Arjuna dibalangkeun paman. Lan pegang pranwe jeneng. Babat ku aing dening pusaka ku dewe. Waduh, paman. Tasih Salira teu naon lagrag di luhur. diparengkeun Mang Salamet kasep katut kaca halinge teh denawa urang babat ku Mang. Sae mangga wilujeng paman. Rasakna pembalasan ku dewe.
sia pena stiker sayang Domampara. Ieu denawa kasasar ti corona dening pusaka Arjuna kapangang hingga masing patit temakaning berlaya. Modar sia Gatot Kaca maju. Alah, anjing alah. Alah, anjing beteng aing ditajong anjing alah. Plastik seueuh. Alah, sieulageun anjing yang ongkek anjing alah. Alah, yang ongkek. Alah, ngural anjing alah. Alah, anjing alah. Mih keluar deui. Lebaran tuh. Mangkaning 7.000-eun. Ada. Alah, lebar euy ah. Geuleuh. Dahar deui ah. Geuleuh. Naon hayang top atuh tah hayang mah. Bisi kurang keneh tah mere tah. Kopi kayaknya. Walau. Geus tersarumangan anjing. Walau. Hayang utah. Aduh, mangkening loro. Alah, mangapun. Loba teuing si goblok. Saha maneh saha? Geus. Alah, aduh ampun bang. Sia teh meuli kuat-kuat teh goblok, gangor ku batu wae sia wae. Tahun. Nah teh hujan naon euy? Tuh hujan. Anyir utah goblok. Alah. Paingan aya hujan hasem. Minum teh teh. Mutahan sak aing ampun Bang. Mutahan ampun dong. Alas. Alah. Alah. Gigi break lo bateng jadi lieur. Alah. Jangan aduh. Ada ya. Wah, cilaka asli asupri kukupu. Aduh. Jangan ada ribut. Ada apa? Ada apa? Ada sesuatu yang harus paluru. Apa itu? Ulu mun urang mah dikolornya euy. Ada utama di kolor. Tara kapohe tapi tutung. Udah sok ieu. Anyir. Amit-amit ih. Alah. Sanajan anjeun lalaki langit telangan jagat keur kaula morek munur sasi kumaha ngejat satunjang beas dipaehan ku aing sabiwa. Walitungan jeung aing sia hayang nyaho saha nu sia teu aing. Punten Kang Jiraba. Dodot supados tereh we mah. Tereh naon Dot? Ieu lawan ku kaula we supados tereh ieu. Rek di kumaha? Kaula boga aji pamungkas. Kitu Dot? Iya, beres Dot. Gatot Kaca. Ai. Yang Akang. tingali duduk. Murid aing. Kera bebenah. Aing keur bebenah ieu dengan samak. Bari lalangiran lalajuna ka ieu. Aduh. Rek balik apa moal?
Moal bisa saged jasa. Ha? Naon anjeun rek mantuan papajeun? Hayang nyaho jeung Aisyah. Bener anjeun tegalana. Anjeun tegalana ka kaula. Tega aing. Pati tega. Rasakeun pembalasan ti aing. Ilmu naon sia? Ilmu pamungkas aing. Beres tot, halus tot. Cik aing hayang nyaho tot. Punten sanes nemongkeun kagagahan ieu. Sok tot. Lamun alus aing menta tot, ya pasti dibasikeun. Pasikeun kanya kulaan. Bagi rata. Awas. Iya. Tarik. Aya nu hilap. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Yo. Wir ya. Dong jak. Wir ya. Dong jak. Kemana ini? Kejar. Leles. Bis. Naon sih deh? Ilmu naon tot? Kayak sekarang pun. Aduh hilap juga dia. Aya nu hilap. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Lanjut. Wir ya. Dong jak. Wir ya. Dong jak. Kemana ini? Kejar. Leles atuh. Leles. Anak aing stres. Si Gatot stres. Nanaonan sedeh. Tobat. Bening panawat teu garelo. Anu, ampun. Waduh, aing kudu bebeja ka si Kresna. Kresna. Tulungan anak aing gelo Kresna. Wir yang dong jak duman ini kejar leles ngajedong wae Are. Sukses akan. Punggu aing ditipu. Aduh nyeri kulit peuteung anjir. Nyeri kulit peuteung aduh. Nyumput. Mana guru gelo? Panggih ku aing siapa ti payahan si aing. Alah anjir. Edan sia. Nepi ka beureum beungeut aing. Nepi ka era ku balarea aing disebut stres ku aing. Gara-gara aing ditipu ka si Edan tah. Paingan cicengilan wae ti baheula. Nyeta we nipu ka aing. Panggih dipayahan ku aing si di mana sia? Ngobrol. Aduh. Anjir cilaka aing aduh. Aing cilaka deui. Aduh aing da teu wir yang wir goblok gitu lah. Jadi wah aing kieu. Aduh ampun. Itu lompat di piheulaan ku aing sia. Yo. Ieu ku aing di pegata wa teu ka dieu lompatna. Duh aing mana aing balik deui. Nyumput, bari nyumput. Aing jeung wae atuh. Pen tewak we teh. Geuleuh teh aing. Itu kaya nanti negara jamu dwi pada bubar katauran. Acarios ieu di tumaritis. Semar Badranaya kasumpingan otipati jagatnata atuh reuwas si Semar warah wawirih wiresieun katohian Semar teh saha saleresna? Kakang Semar. Saha? Ieu kaula Kang. Ai nanaonan sia ka dieu? Otipati. Ai Gusti. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan.
ewuh mangkulingan rada denira nanaonan sia teh ka dieu nanaonan ae nyangakeun sadaya-daya beheung tangertek-teken suku genteng belokeun Kakang Semar naon ieu panginten anu diberi kapalai ku salira teh sia teh kumaha lamun aya batur deuleu aing kadale ada tangan ku sia deuleu sanes ieu anu diberi kapalai ku Kakang Semar teh dipekayang ku naon sia upami Kakang Semar palai sawarga deui mah ulah miwarang bebenyit ulah miwarang budak da kaula ge boga rasa boga harga diri naon maksudna naon maksudna itu Kakang Semar naon maksudna sidawala ngamuk di sawarga ai sidawala ngamuk di sawarga amuk-amukan sidawala di sawarga pasti jadi piwarang ku salira upami salira palai sawarga mamangat teh teuing ngan sarana ulah jiga kieu atuh Kakang Semar sidik ku aing ge dicarek teh sidawala teh dicarek kumaha disarek kula ka sawarga jadi ieu teh sanes piwarang Kakang Semar cing julang apak teuing aing kudu nitah bebenyit aya perlu mah aing sorangan ka itu deuleu ai aduh ieu teh teu ngarti kaula teh kumaha tapi saktina luar biasa Kakang Semar sidik aing ge dileleskeun leuleus aing teh itu Kakang Semar jadi ieu teh leres sanes piwarang Kakang Semar lain aduh apunten kaula parantos awon manah ka salira Kakang Semar dosa kaula parantos awon manah ayana untung eueuh tatangga sia deuleu keun bae pati-pati ye Semar Bu saha ulah kaget ya aing ngedawala yeuh ai tuh Kakang Semar kunaon si dawala teh ci buru datan nirata ngademan datan nirata ngademan newuh mangkulingan rana dene rasamya sampun prapta nanaonan sampai kamu-kamukan di sawarga nanaonan anjeun dawala make amuk-amukan di sawarga ya lamun teu ku jalan kieu aing moal bisa ngahijikeun maneh Semar jeung si Otipati tu si edan nanaonan ieu teh dawala anjeun teh lamun jalan teh kieu Semar jeung Otipati moal ngahiji seperti kieu ya nanaonan sia rek ngadukeun aing jeung Mang Silai lain naon maksudna ya Semar uluh si goblok anjeun disebutna Semar sempengangken-ngangken bar menyemarakeun datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam maksud si lain tempo ku mata batin maneh ulah mata lahir anjeun nempo ka kaula Otipati tempo mata batin anjeun ka kaula ulah kalimpudan ku aliyah dunya anjeun Semar Badrana yang ngadak-ngadak ngarumuruk lir kapuk kai buna lir kapas kahujanan di payunan ieu dawala ayana aduh ampun pangersa naon atuh maksudna teh aing teh geus harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan nempo alam dunya geus teu merenah deui nempo nagara geus awut-awutan deui aing teh hayang ngahijikeun deui antawis anjeun Otipati simbol ti pamimpin anjeun Semar simbol ti masyarakat
Simua ti pamimpin anjeun Otipati ayeuna kudu ngahiji deui jeung simua Semar nyaeta rakyat cenekna anjeun pamimpin jeung rakyat kudu geus ngahiji deui. Sabab ieu nagara awut-awutan teh kulantaran pamimpin geus teu percaya ka rakyatna, rakyat geus teu percaya ka pamimpinna. Ieu geus patukang tongong, geus patonya iya pamimpin ka kidul rakyat ka kaler. Di mana rek benerna ieu nagara lamun geus kieu? Tah, aing teh hayang ngahijikeun deui antawis rakyat jeung pamimpin-pamimpin jeung rakyatna manunggal sahak jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamimpin-pamimpin jeung rakyatna paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan gotong royong disebutna silih asah, silih asuh jeung silih asih. Geus eueuh ayeuna teh antara pamimpin jeung rakyat teh geus eueuh. Sok contohan ku anjeun pamimpin Otipati, contohan ku anjeun Semar rakyat. Supaya ngahiji deui ulah nepi ka pakia-kia. Lamun ngahiji antawis rakyat pamimpin, pamimpin jeung rakyatna ieu nagara madani mardotilah bakal tahun-tahun kusararea nyaeta nagara nu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta jeung laharja. Moal ngawujud lamun teu ngahiji rakyat jeung pamimpin. Eta kakuatan hiji nagara, eta agungna nagara lamun geus ngahiji pamimpin jeung rakyat. Ayana rumaos nyun, rumaos pangersa sakitu ti aing. Sok ulah musik-musik ulah manik ngahudangkeun mancan turu, ulah ngamomorekeun perjuangan kolot urang baheula, ulah ngamomorekeun ulah rek ngahianat perjuangan kolot baheula anu paeh poso ngabelaan ieu nagara ngarebut kamerdekaan Semar. Otipati Ti malanu penes ti kersah yang domam para. ayeuna kaluar tina ieu warugana dawala cahaya gilang gumilang daya sanesnya eta akina ieu dawala ramana Semar oge Otipati nyaeta Sang Hyang Tunggal ti alang-alang kumitir nur cahaya sesekaring wang nur cahaya sesekaring wang cahaya gilang gumilang kulit waru angan daru sinengul alah bapak nah wing di dieu panjang caritana macu sing horeng kitu akina barudak anu hariwang beureun kayaan nagara cu sakitu we ti wasa para kanca hapunten tina samudaya kalepatan ageng sumawonten alit sakale di mudah-mudahan pangersana kulawarga besar pangersana Bapak anu kagungan maksad sakulawargi sadana cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton sakali salamet tetep salamet. Ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tinetik senebaran sari tutup lawang.